kela berarti 1/3 itu lah 1/3 tina tilu sabaraha berarti hiji tah hiji sihamna hiji inung tilu dicanak hiji berarti 2 tah ieu asobah bagian bapak 2 atau otomatis bapak menang badag nah beres ya siham inung hiji siham ayeuna bapak 2 jadi beres ya disebutna babna bab munasahoh lamun anu maot disalin terus anu maot kan disalin terus disalin lamun teh mah hartana can dibagikeun tah rumitna bab munasahoh teh seperti kitu lamun aya nu maot ayeuna mayit hayang hartana can dibagikeun terus disalin ngan selesaikeun heula naon selesaikeun heula masalah anu kahijina masalah kahiji masalah kadua masalah katilu jeung sajabana tak dianjurkan di mana-mana ayeuna maot salah sahiji erek salaki erek pamajikan wayahna kudu dibagikeun lain ayeuna